Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pamirsa jeung Putri Dewi Kania. Dina Warta Sunda, pamirsa, sebuah rekaman CCTV nempokeun maling sepeda motor Honda di hareupeun masjid. Saurang pamudi kacatat maling motor di hareupeun masjid di sabudeureun masjid ketembung palaku ngawaskeun motor sasar ku jalan hareupeun masjid. Langsung kabur mawa motor di paling waktu keur sepi dinten Minggu enjing-enjing. Rekaman CCTV mangrupa bukti pikeun ngalapor ka polisi. Oge olah TKP sarta moro pikeun palaku anu identitasna teu dipikawanoh warga satempat ngalaporkeun. Mangga ka Agni anu aya di TKP. Wawancara langsung di TKP maling motor hadapan masjid warga kira-kira jam 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa di dia aya saksi konten abdi bade neros di mana kejadian pelaku ngalakukan teh. Kejadian nama di parkiran masjid. Iraha kejadian langgit motor. Kejadiannya sekitar jam 10-an. Kunaon eta motor tiasa kacolongan. Kronologi nama abi teh kan bari ka warung ninggal aya jalmi anu culang cileug bari ngawasan ti kajauhan ti hareupeun masjid. Tekung silila si malingna nyokot motorna. Di dia korban. Anjeun nu ngajelaskeun aku korban. Jangan abdi teh parkir motor di paeunan masjid. Abdi teh ngaweos heula ka warung. Pas uih ti warung teh motor teh tos teu aya. Tah, abdi teh ngecek CCTV masjid. Yang bener si motor abdi teh aya nu maling. Si maling eta teh teu jelas beungeutna soalna ditutupan ku masker. Tah, abdi teh ngalapor ka polisi sareng warga teh. Sakitu wae wawancara ti abdi balik deui ke studio. Sakitu warta anu parantos tiasa